Pokok jelema boga murid Bahlul ngaranna Ahmad Bahlul. aya murid ngaranna Sya'ran Kiai ngariung garane kade tah geus kawin sia can umur sauri sia kolot kula sakira teh 30 leuwih can kawin keneh bae apa udaikeun udaikeun mah aya bae cek lagi ngadalil kulo sakitoh lakitoh tiap anu ragag aya nu mulung ini urang embung aki-aki mah daekeun oh pinter sia dasar murid aing cek kieu jadi sia can kawin nu mantap kula can kawin lain nu daekeun ngan engke tanggung jawab setelah kawin kumaha bodos sia mondok bae di aing sia buka keyakinan tolol sia beuh kula carekan antum mama goblok sia buka keyakinan emang sia nu mere dahar tuturkeun aing tuturkeun kelempang jeung nyana bari cekal leungeunna dicarekan sia mondok kebal-kebal tuh buka keyakinan goblok meureun sia geus panggang celina jana aduh mah geus atuh geus tanya ye gelempang ukur lempang ya ceng kade di kamana sia dagang gitu kamana dagang ka pasar aya nu ngarizkian sia jeung ngarizkian pamajikan saha Allah kadenge kitu sia geus berangkat kadang teh bener sekian teh geus lempang deui aya nu mikul di sekolah Pak kade lah Bapak ka mana ngider cekenna ieu dagang nu ngarizkian bapak jeung nu ngarizkian pamajikan sah Allah atuh urang mah ngan nyareat tungkol kadenge ku ceuli sia cekenna geus Pak aya naon emang henteu ya ngadidik budak ge tolol ya bahlul lah yes, berangkat deui aya wae awewe nyuhun bibi ka dieu aya naon Bang Haji ka dieu bibi ka mana ye tuh bibi mah ieu dagang we cek nya ka lembur-lembur aya nu ngarizkian bibi jeung nu ngarizkian salah kisah Allah atuh kadenge ku ceuli sia kadenge sia nglambat kawin goblok sia tilu opat hiji deui berarti lempang aya nini lempang nini nih ka dieu aya naon nini mah deui main incu cek teh aya naon atuh deui incu bae cek teh aya nini ieu nu ngarizkian nini jeung incu jeung salah kisah Allah atuh kadenge ku ceuli sia opat ta saksi tah kabeh ge Allah kabeh geus sia lamun aing minggu hareup can ngadenge sia kawin indit sia waduh wah ngalamun dari saroni kieu bet aing sarua sabarapa keyakinan mah mun aing ditanya ge anu ngarizkian ku Allah nya keur ngalamun kitu tah dasar wali ke bahlul mah datang deh ngalamun sia ngalamun sia ya dayekeun ya sia nu ngarizkian Allah mun sia kawin tah lain sia nu ngarizkian pamajikan sia Allah keneh mereka ngalamun keneh bae nu ngarizkian si Allah sia kawin tak nu ngarizkian pamajikan sia ge Allah nu mantak cakolot baheula awewe teh mawa rezeki ulah hese Allah nu ngarizkian kawin sia keur ceknya aing ngalamun datang deui guru ampun di guru puara jasa ceknya ya Allah ya Rabbi ya Karim ya guys aing mah kaikos kitu mah kaharti ku aing nu ngarizkian Allah pamajikan nu ngarizkian Allah geus aing lamun boga pamajikan teh mawa rezeki lah kanu sugih aing kajeun nini ge kajeun aing ka nini ge nu penting sugih lah abeh ngeunaheun datang deui goblok sia galamun aing kawin kanu sugih ye nyalindung di gelung sia cak urang Karawang ngoblon bogoh sia abeh sia tanggung jawab bisa ngadidik ke ka pamajikan jeung ka anak ai kitu menyalindung di gelung ku bahala mun gelungna ragag ngagorolong sia bilu ngagorolong
las sia ku ari bah dengekeun ku sia dengekeun dia saminggu ieu aing bakal nyaksian kawin sia ka anak kiai ngaran Kiai Khalil nyana boga anak eta bakalna nyana menta mas kawinna 70 dinar geus ku sia jadikeun ka ditu terus kawin ku sia ulah teu ya atuh 70 dinar eta teh masa kena makan aing teu boga alah ya guru macam-macam sakira teh tapi guru mah sok nyawan sekecap nyata baliknya na guys ya isukna anu ngagerokeun sarani sia jadi titah ka Imah Khalil ke Khalil naon mah nyaho je cenah bejana mendek kawinkeun anakna ka sia lain masalah naon atuh pas kawinan sakira aduh ira aya titah ka dituna isuk cenah teh guys kumaha isuk bae datang ka imah nyana terus depan maghrib dah terus mandi salat isya salat langsung nyana mantes isya teh sare hudang lah jam 12 mandi wudu santri ngare kiai atuh sia teh bersihin kos kitu langsung jada salat hajat mantes salat hajat nyana tadru ka Gusti Allah aya babacaanana khusus kan mau dibacakeun. Bohong Gusti direkam. Aya babacaanana khusus kan mau dibacakeun tah bacaan asli tah. Anu. Sirik keneh ka Gusti Allah dengan bacaan eta meunang ti guru Bahlul teh di jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 langsung babacaan beres di luhur ragag kamu. Masya Allah terbukti nyana dicokot 70 dinar bener pas amat kunaon teu dileuwihan sih. Masya Allah nyana teh ngaku diri aing mah teu aya nanaon aing dididik ku guru aing Bahlul ngaranna dibere wiridan ku guru aing Bahlul ngaranna ku ari terbukti lain nang aing nang guru aing yes kumaha isukan bae geus mah lah begitu isukan langsung aya deui nu nitah ka Imah Khalil berangkat deui ngana ka ditu bari dibawa tah beusi dititah nikah bener bae datang ka ditu ieu saroni mun saya mah kieu dititah ka dieu teh mama geus kolot mama boga anak binten 2 nu hiji tetehna nu hiji adina nah ieu deukeut teh adina mah dekat tetehna mah ngan lah geus kajen ku bagian nu tetehna bae lain masalah teteh jeung adi cekeun syaratna heula gampang teh urusan teteh jeung adi mah lah kitu-kitu keneh cekeun eueun nanaon ieu mah ngan minta di mas kawinan 70 dinar mawan teu ka dieu awas sih cekeun teh coba buktikan tah geus geus sila ka dieu sila coba gerokeun Kiai Bahlul supaya nyaksian nyaksian nyana mah barang datangnya geus selain assalamualaikum lain di Bahlul aing mah tita tadi ge deuk datang aing deuk nyaksian sia nikah aing deuleu di Lauhil Mahfuz kudu di mas kawinan 70 dinar aing na moal kebel bakal balik ka negeri aing asli geus aing memek sia memeh aing balik aing hayang neuleus sia heula kawin jeung hayang neuleus sia heula walimah aing hayang neuleus sia heula mawa pamajikan aing mah deuk balik ka negara aing asli langsung ditikahkeun disaksian ku Bahlul 70 beres nikah walimahan dahar biasa segala rupa nanya nyana Kiai Syaroni teh eta wiridan meunang henteu diwiridi ai teu darurat ulah lamun darurat beunang dibikeun ka batur ulah wakajang batur siap we heula so mikiran batur sia ge kos kitu lah teh kos kitu mah nah ieu beres walimah langsung kan diboking bawa ka ditu meunang 3 poe maot ti Bahlul saya eta teh waliullah mah kos kitu nyahoeun segala rupa tak
tah eta tah mere keyakinan dibuktikan heula aya nu liwat tah saha anu ngarizkian jeung pamajikan sia Allah kadenge ku sia urang kan didongengan kitu teh ku Ki Bahlul maksudna mah lain ka murid-murid sarone teh jang urang kabeh ulah cang cahaya urang nu ngarizkian Allah pamajikan nu ngarizkian Allah ulah bingung-bingung ulah na asanang urang geus urang boga bere pamajikan urang teu boga penta asana lobaan menta ya kajian kumaha asana lobaan menta ya kiai aya mah cenah urang kos kitu tuktur mah kula nu dagang kula nu nganapakahan salaki dibalik ieu mah nyana di luhur ai napakah kudu kula kecuali nyana di handap geus babari kos kitu ieu geus bae ge pasti ini penting neng kakak di handap sebab lah iyalah nah istimewa urang mun carita dongeng wali-wali nyahoun segala rupana begitu ditanya mama emang eta kumaha ngadoa mama lain di lauhil mahfuz geus jelas geus kos kitu eta kumaha bisa kanyahoan tadi huwa akhizum binasiyatiha ndeu kumaha ge nang Allah urang kuari ti imah ka dieu lain nang urang nang Allah kade teh urang diuk lain nang urang nang Allah ieu mah keur ningkatkeun keyakinan pan tadi ge setelah wujud kidambokeun 20 nu mustahilna kuari ningkatkeun keyakinan ulah asa nang urang kabeh ge kiai lamun bisa ngaji asa nyana geus cilaka kudu bisa ulah asa urang Gusti abdi teh katitipan ilmu nyanggakeun sadaya-daya kumaha Gusti merena bae kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek. Kuari geus jebol, "Boh, kiai cenah geus setengah 11 ye leuwih teuing." Atuh pan tadi ge huwa akhizum binasiyati ya sia protes bae ka aing nang Allah belon. Tuh, ieu urang carita wali mah kos kitu tah. Masyaallah. Nang Allah kabeh ge trek. Nah, geus aslina urang mun tak dikumpulkeun di dieu nang Allah tak dek dikamanakeun mun lain dek di kasorgakeun.